Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law a'taqo jama'atun amatan. Tadi bahwa wali teh kan terakhirna lamun geus eueuh wali nasab maka mu'tik zuwalada anu ngamerdekakeun. Walina jama anu ngamer mantan sayyid berarti mu'tik teh. Kumaha lamun mu'tik naloba amat milik umum milik jamaah aya meureun limaan mah jamaah teh atuh nama loba we leuwih ti hiji ngaranna jamaah. Law ataqa jamaatun lamun ayeuna jamaah ngamerdekakeun amat berarti kan mu'tikna lobaan. Amat milik limaan sepakat ngamerdekakeun dar we diperdekakeun ta amat teh ku jamaah limaan berarti mu'tikna ya lima kan usturiya ridho kullihim maka disyaratkeun ridho sakabehna sok badami kayaknya ngariung jamaah fayuwakiluna wahidan minhum wakilkeun we ka salah sahiji tina nu limaan jamaah tadi au min ghairihim atawa ngawakilkeun ka seseorang luar ti jamaah nu tadi ya guys supaya ngawinkeun eta amat maksudna karena semua punya hak yang sama seimbang kan kabeh mu'tik da diperdekakeun anak kulimaan teh ya berarti semua punya hak yang sama untuk menjadi wali. Walau aroda ahaduhum lamun salah sahiji ti jamaah mu'tik tadi teh memang ngarepkeun hayang ngawin eta amat daina mah geus merdeka zawajahul bakun ma'al qodi tak sok ayana kawinkeun kudu opatan jeung qodi. Fahin mata jami'uhum lamun anu jamaah eta teh kabeh maot si mu'tik na maot nu limaan teh kan meureunan ka asobah mu'tik ceuk tadi beurang lamun mu'tik geus maot maka walina ka asobah mu'tik ari ieu mu'tik marawat kabeh limaanana kumata kafaridho kulli wahidin cukup mah ridho masing-masing di asobah anu limaan masing-masing tadi kawinkeun we ku qodi. Walau ijtama adadun min asobatil mu'tik lamun kumpul beberapa orang di asobahna mu'tik boga waris asobah loba berarti saderajat kumaha jaza ayyu jawiza menang salah sahijina sok ngawinkeun eta amat dengan ridho na amat sanajan wa illam yardo al bakun sanajan nu laeunan teu ridho. Mang aya hal penting mah kumaha lamun ayeuna posisi jika si nehal di mana uing geus maot teu kabahas mang dinamuin aya hiji awewe walina teh lanceuk boga lanceuk tiluan ngapes siga si nehal tuh si nehal uing geus eueuh berarti si nehal walina teh si Fikri si Paza si Akil teh lanceuk si nehal tilu lalaki unggul engke lamun si nehal kawin kan eta lanceuk nanu tiluan si Fikri si Paza si Akil kan sapangkat artinya pangkat sama-sama ahun diabawayan kan saudara seibu sebapa. Kumaha lamun terjadi kitu carana lamun si nehal rek kawin kudu kusaha di tengah baca mang tambihun tuh dihanap lam yata'arrad lima idzaj tama'al auliya minan nasab cenah musannef dinamuin aya namuin tengah jelaskeun kasus nalika kumpul beberapa wali tina nasab wasilu tadi kesimpulanana langsung mah annahum
idza jama'u fi darajatin wahidah lamun aulia teh kumpul satu derajat ka ikhwatin asyikko cara pirang-pirang dulur lalaki saindung sabapa sapangkat auli abin dulur lalaki sabapa wungkul au akmamin atawa pirang-pirang paman sarua sederajat. Sebalik deui si Nehal boga dulur lalaki tilu Fikri Paza Akil fa in adinat lamun si Nehal ngizinan likulin minhum katiluanana teh kalancek-lancekna tadi binti rodin bihi ampik bilih bade ditikahkeun ku mangga kasih pajak ngomong di Paza bilih bade ditikahkeun ku Paza mangga Akil bade dibilih dan ditikahkeun ku Akil mangga misal au qolat atawa sineha ngomong nakil azin tupi ulanin paman syaa minkum kaula ngizinan kasawai pansa mangun pokona mampih apaza Akil bilih ayeuna akang-akang karep rek ngawinkeun abdi mangga tikakeun abdi kumaha begitu jazalikullin minhum ayyuzawwijah maka meunang ka masing-masing nu tiluan lanceukna ngawinkeun eta si Nehal wastuhibangan disunahkeun ayyuzawijaha nu ngawinkeun si Nehal teh aqohum anu paling ngarti fikih di antara tiluan ke saha si Fikri si Paja apa si Akil geun anu paling ngarti di babin nikah bab nikah sarua kang ngarti naoge da jebolan lir boyok kabeh summa awruhum nu paling waroi ke saha sarua kang salepel kabeh ge summa asanuhum pangkolotna si Fikri itu lakin biridol batin tapi harus ridho yang lain tuh gitu tapi harus ridho yang lain jadi lamun kabeh diizinan ku si Nehal maka boleh siapapun menikahkan tapi yang lain harus ridho ngan pain adinat liwahidin lamun si Nehal teh ngizinan nanangan saurang kasih Fikri wungkul ngomong nate mangga ampik bilih pada ditikahkeun ku ampik mah kasih Baja kasih Akil batu ngomong fala yuzawwiju agweruhu maka teu meunang ngawinkeun ka si Nehal lian si Fikri illa wakalatan anhu kecuali wakil ti si Fikri itu teh mah paham ya sebenarnya nah ieu kaalaman deh kuing sabaraha kuing ngawinkeun lanceuk ukhtun lil ab palina uing jeung akhiri duaan ya paling kawinkeun cenah ge ku edet we ge ku edet we ya meureunna ieu ngamalkeun ieu yuzawijuha aqohum meureun uli ngarti patul muin kira-kira na gitulah geus beres naon tadi teh kumaha wali apa teh nomor hiji wali teh saha abun jadun ahun li abawaen ahun li abin ibnul ahli abawaen ibnul ahli abin amun li abawaen amun li abin ibnul amli abawaen ibnul amli abin amul ab li abawaen amul ab li abin ibnul ab ibnu amin li abawaen ibnu amin li abin amul jad li abawaen oh terusnya kayak itu beak weh eueuh nasab pindah ka mana dul wala mu'tik eueuh mu'tik ka asobah mu'tik eueuh hidup sebatang kara summa ba'da faqdi asobatin nasab wal wala kemudian lamun eueuh asobah nasab jeung waris wala maka nu ngawinkeun qadin hakim awana ibuhu atawa pengganti kodi tadi orang sok disebut naib nih liqauli sallallahu alaihi wasallam dauhan kangjeng Rasul as-sultan waliyuman la waliyalah raja teh penguasa orang presiden
adalah wali na awewe nu teu ngabogaan wali. Siapa itu sultan? Yang dimaksud dengan sultan adalah man lahu wilayatun, ya orang yang punya kekuasaan, rek imam, rek qadi, rek para naibna. Fayuzawwiju ay al-qadi bikufin, si qadi menang ngawinkeun kalalaki anu kufu. Ke bab kufu ieu pisan urang eureun bab kufu. Labi goeri teu menang kalian lalaki kufu menang ngawinkeun awewe anu geus baleg nu aya dina wilayah kekuasaannya nalika akad. Sanajan KTP na lain urang dinya, walau mujtazatan bihi, sanajan ngadon liwat wungkul. Nu penting mah keur waktu kawin awewena aya di wilayah kekuasaan si qadi, sekalipun orang luar. Soal izin sok sanajan izinna keur posisi eta awewe di luar wilayah, hayangnya ho izin mah nu penting pas akadna awewena memang aya di wilayah. Hakim Cianjur hegae ngawinkeun awewe anu aya di wilayah Cianjur, teu kudu urang Cianjur gitu. Amma idza kanat khorijatan an mahal di wilayati, nalika si awewe na di luar kekuasaan qadi nalika keur akad, fala yuzawijuha, teu bisa si qadi ngawinkeun eta awewe sanajan mere izin ka eta qadi sebelum awewe keluar dari wilayah. Atau sanajan si lalaki na aya dina jero wilayah paduli teuing urusan lalaki, da ari qadi mah urusanana urusan menguasai awewe, eueuh urusan jeung lalaki nah sabenerna mah. Geus berarti qadi meunang ngawinkeun awewe nu baleg nu eueuh balian. Wa kharaja bil baligho kajabiku kecap baligho al yatimah, awewe teu boga dulur, teu boga bapak, yatim. Berarti yatim macan baleg. Sok hayang seuri bari diayakeun santunan anak yatim. Nah, anak yatim teh jalalobrog gimana? Nu disebut yatim itu orang yang tidak punya bapak dan dianya status belum baleg, kayak gitu mah ge yatim atuh ayeuna. Malah yatim piatu. Yatim itu can baleg. Teu meunang qadi ngawinkeun awewe yatim. Sanajan qadina Hanafi, ari henteu diizinan ku raja Hanafi mah da percuma qadi Hanafi aya sultan Syafi'i moal nyambung. Karena kan qadi wakil sultan. Da intina mah sultan, intina di urang presiden. Sultan itu siapa saja mah, mau raja, mau presiden, mau perdana menteri. Waktu sodakul mar'ah fi dakwal bulugi bihaidin, awewe dibenerkeun dina ngaku geus baleg ku head atawa baleg ku kaluar caimane tanpa sumpah. Rojol datang awewe datang ka qadi, ceuk awewe Pak Qadi abdi hoyong nikah, ieu pamegetna, kamu udah baleg belum? Atos. Baleg kunaon itu leutikkeun umur sabar 12 tahun. Nama geus baleg atos head Pak Qadi. Nya geus teu kudu ayeuna disumpah-sumpah, langsung we ku Qadi sok aya kawinkeun heug. Kecuali lamun ngaku baleg ku taun. Lamun ngaku baleg ku taun mah maka teu cukup hanya sebatas akuan wungkul, tapi harus ada saksi anu waspada anu bisa nuturkeun yen ieu anak memang bener geus 15 tahun karena mengetahui dilahirkan pada tanggal anu tahun sekian. Jadi qadi hege sok kawinkeun ku qadi. Di mana kaayaan walina eta awewe teh eueuh. Wali khosna, wali nasab eueuh,
waris wala kumaha parae hidup sebatang kara algoba atawa wali akrobna gaib di atas 2 marhalah. Kodi mang bisa ngawinkeun awewe hiji awewena teu boga wali adi ma waliyuha kadua walina goib. Wali goib itu teu pindah ka wali abad bapakna eueuh ka Saudi teu pindah ka aki. Wali goib awewe anu bapak nagawe di Saudi walina qadhi hakim. Pan kieu urutanana lamun bapakna aya lamun bapakna maot pindah ka aki kanu jauh. Aki maot pindah ka uyut aki uyutna pindah ka dulur saindung sabapa dulur sabapa anak dulur saindung sabapa pindah terus berurutan ka wali abad atawa aya bapak ngan pasek pindah ka aki nyata tukang mabok pindah ka uyut tukang mabok kabeh pindah ka dulur gara-gara pasek. Kamana bapak teu aya aki teu aya dulur teu aya nasab eueuh qadi. Kamana bapak angkat kamana ka Saudi qadi langsung. Ketika bapak nak gaib di atas 2 marhalah maka teu pindah ka aki komo ka dulur tapi langsung pindah ngaclok ka qadi. Ieu biasa sok disebut kawin lari. Lamun awewe geus banget deadlock ka hiji lalaki. Awewe jeung lalaki, awewe banget pungguhna eta kata lalaki, nabikeun kadaek dibawa kabur ku lalakina. Kabur we ke Cianjur ini ka Tasik, kawin di Tasik. Kusaha? Ku qadi. Ngajar. Tapi kan hesen gitu teman amangna kudu kasep amangna kudu punya sesuatu lah anu bener-bener ku awewena bahwa anda itu adalah seseorang yang patut untuk dikejar sampai dia rela untuk meninggalkan keluarganya kan. Dan itu agak sulit mencari laki-laki itu. Jika di dia karek kayak hiji dewek-dewek dan jika ada. Naon aing tuh make pelet-pelet sieun naon sana disebut pelet. Nah bener tuh aya nu komen. Jadi laki-lakinya harus seseorang yang memang layak untuk diperjuangkan gitu loh. Bener eta. Kemudian cerah ieu gak harus diperjuangkan. Ieu mah aritos teu aya teuing karek. Alternatif terakhir. Walaisa lahu wakilun hadirun bitazwidu. Bapak nagaib di atas 2 marhalah bari teu aya wakil anu hadir dina ngawinkeun. Abdi teu lakung si ngawinkeun masih kene dulur ngan bedah jauh. Ngawinkeun awewe ngaranna si Repi. Misan jauh lho. Bapakna ka Saudi. Memeh init ka Saudi omat-omatan ka abdi bisi engke uwing keur di Saudi heg budak aya jodona besok we pangawinkeun we ku om cak kawin nyebutna teh om anu ngawinkeun anak uwing
siwi kawinkeun bapak nagaib tepilah ka kodi nah daya wakilun hadirun kita daya wakil di dieu memang ini pasrahkeun jadi mah bapakna ini daya wakil maka teu pindah ka hakikat geus pindah ka akina atau ka dulurna enggak langsung ngaclok ka kodi henteu pindah urutan wali abad henteu pindah langsung ka kodi wali gaib itu guys waktu sadaqal marami dakwa gaibatil wali wa huluwiha minan nikah wal iddah wa illam tukin bayinatan bidzalik seorang perempuan nalika datang ke KUA panaib abdi hoyong nikah hoyong diwalian ku panaib nya ka mana walina tu aya angkat ke Saudi hari neng gaduh caroge henteu sugan keur idah henteu deui ya sudah ketika aya awewe laporan ke KUA bahwa ngaku bahwa wali gaib manehanana henteu dina kaayaan pertikahan tidak dalam keadaan iddah benerkeun saja gak usah disuruh aya saksi itu gak usah langsung kawinkeun ku dia guys ribet kan ngan wayusanu tolabu bayinatin bidzalik minha ngan sunnah pihak KUA meminta saksi ayat teneng saksi anu tiasa didongkapkeun ka dieu saha we sok ti keluargane anu kira-kira bisa nyaksikeun bahwa betul wali neng teh eueuh sunah minimal fatah lipuha minimal sumpah kersa sumpah teh neng mohon kersa demi Allah Pak Hakim bahwa wali abdi gaib di atas 2 marhalah demi Allah bahwa saya tidak dalam keadaan pernikah dan saya tidak dalam keadaan iddah dan sok kawinkeun ku kodi kawinkeun we beres kawin dengan alasan wali gaib walau zawajaha nalika kodi ngawinkeun hiji awewe dengan alasan li ghaibatil wali ari geus beres dikawinkeun pabana ari pek kabuktian walina teh padahal aya di Cianjur waktu nikah keur waktu nikahna teh kumaha lam yat akid maka nikahna teu jadi insabata kurbuhu jika terbukti memang wali aya deket di dieu artinya naon nikah kan sudah selesai sudah sah rojo datang wali datang ke KUA nah maka dikawinkeun anak aing pan bapak teu aya make kudu nyebutkeun teu aya aing mah ti kamari ge aya di dieu keur gawe aing mah teu jauh di Cianjur keneh biasa teu bapak ngabuktoskeun ku aing dipake babaturan gawe aing kadarieu tah sanya keun poe ieu dek di mana mohon cenah aya di Cianjur damel sareng abdi Allah jangan geus pertikahan bubarkeun teu jadi pertikahan kemarin mangka dintos disareat wati subhan falayat tahu biziatin nikah teu matak nyacadkeun keabsahan nikah mujarradu qauli murni kecap wali kuntu qoriban abdi teh aya di Cianjur teu cukup kitu wungkul tapi si wali kudu bisa ngabuktikeun yen manehanana aya di Cianjur keur waktu terjadina akad nikah ahogoba ila dunihima atawa wali gaib ini
maksudnya di dia di lokasi akad di bawah dua marhala di Cianjur kene walina di Cianjur kene kan di kampung ieu ngan hese di Pagihan bapak di mana aya di mana di leuweung bernaon aji ting di dinya di leuweung nah atuh lain yang bapak sieun meong sieun ku begal kadi ka bapak sieun dipaeha sieun aya nu deungeur kumaha eta mah pokona mah teu bisa nepi well ada sesuatu yang dikhawatirkan atau tong jauh-jauh teuing abah terpidana di penjara aya di Cianjur tuh di LP tuh di penjara di lembaga pemasyarakatan ketat begitu nanti itu bisa dipanggihan awewe nualina itu tepinah kawali abad langsung ke hakim al-fukida atau walina mapkud naon mapkud teh paeh mah puguh meureun aya mayitna lain kali dikai mah puguh keur di Saudi aya kan di Saudi jauh ieu mah disebutkeun hirup da eueuh disebutkeun paeh eueuh bangkena begitu karena mafkud tepuguh status awewe anu walina mafkud surah Nabi alam yu'rab makanu tidak diketahui keberadaannya tidak diketahui mati atau hidupna nu jelas mah fungsi ini pamit di imah caritana erek ka Kalimantan naik parahu ngan harita teh memang aya kabar cenah aya parahu nu tiguling teuing kolot dewek di dinya ngilu tiguling teuing teuing pokona eueuh kabar walina langsung ngaclok ka kodi nu kitu wali mafkud garana wali mafkud teu jelas status hadza illam yuhkam bimauti ieu teh wali mafkud pindah langsung ka kodi lamun tidak diponis mati ari mafkud diponis mati matu pindah ka wali abad ka akina unayakeun mah geus diponis mati mah sanajan teu katempo mayitna kumaha maksudna Kang di hukuman maut teh kumaha jika osok ninganan beberapa tahun ke belakang aya pesawat jatuh pesawat naon terakhir Lion pesawat Lion Air hilang kontak ke posisi hilang kontak budak mangkaning erek ayeuna kawin bapakna naik Lion teh puguhkeun erek ngawinkeun budakna ieu mah geus hajat salakina aya ari ayeuna Lion Air na hilang kontak masih kena dalam pencarian tim SAR belum dinyatakan mati ada yang kawin dan enggak tuh mata nampu kodi itu statusnya mafkud itu sapoe dua poe tilu poe saminggu beres weh masa pencarian tidak diketemukan nuka panggih ngan bangke pesawat wunggul itu ge sebagian mayitna eueuh akhirna oleh pemerintah diponis seluruh penumpang Lion Air dinyatakan mati dan tidak diketemukan. Nah kayak gitu mah pindah langsung ke akik nah sanggeus dihukuman mau sarua dina kasus iddah awewena mun teh mah boga pamajikan tah ya awewe salakina mafkud deing ka mana tetep statusna boga salaki diponis we mati maka semenjak dari ponis mati ngitung iddah
Iddahna dari semenjak diponis mati oleh pemerintah. Langsung pindah ke akib, tidak pindah ke abad. Lamun walina teu daek ngawinkeun awewe mukallaf anu hayang kawin nu menta dikawinkeun ka kolotna bari boga calon anu sakufu. Neng Fatimah boga calon nu ngaran Ki Jaed, sakupulah Jaed jeung Fatimah teh. Bebe jaga kolotna bapak abdi hoyong nikah ka Ki Jaed. Bapakna tanpa alasan apapun mung aing teu setuju ka Ki Jaed mah adoh teman. Lamun neng gaduh kabogo lalaki di mana kabogoh neng teh sakupu jeung neng menta dikawinkeun ka bapak, bapak mu ngawinkeun nu kitu ngaranna wali adol. Ketika wali adol tong loba ngomong datang ka KUA kawinkeun ku hakim. Kecuali bapak nate boga pilihan laki lain yang juga kufu. Aya dua lalaki ngaran Jaed jeung Umar salepel. Jaed jeung Umar teh lah. Ari anakna bobogohan jeung si Jaed, ari bapakna resep kasih Umar. Anakna menta ayeuna dikawinkeun ka Ki Jaed, bapakna mung aing mah hayang kasih Umar. Teu daekna wali ngawinkeun anakna kasih Jaed sabab boga pilihan Ki Umar, eta mah lain wali adol tapi hak wali. Kuat-kuat teu bisa pindah ka hakim. Kecuali lamun Umar lain laki kufu, pilihan awewe na kufu, pilihan bapakna teu kufu, tapi kekeh bapakna hayang kaki Umar padahal teu kufu. Aduh, sanajan boga pilihan itu kufu mah. Atak atur strategi teh mah ayo rek dengan awewe teh. Ari awewe teh posisina wali teh wali mujbir atau lain. Lamun posisi wali mujbir deketan kolotna. Lamun posisina lain mujbir deketan jenisna. Iya ya mak make strategi coba. Wali mujbir di deketan jenisna eleh mah anu deket jeung kolot. Boga kabogo ayeuna rana nu di deketan kolotna salah irana mah ka jenisna tuh mah. Sababrana teu bisa dipaksa ku kolotna. Iya, itu strategi itu. Begitu awewe nadaekeun buru-buru kau isi kaburu sadar. Ilmu jalan goyang amangna kaburu luntur. Purun la yuzawijul qadi in adala mujbirun min tazwijiha bikufin. Qadi teu meunang ngawinkeun lamun wali mujbir teu daek ngawinkeun awewe anakna kalaleki kufu
ayyanahu yang menjadi pilihan anaknya, di mana waqad ayyanahu dia sendiri punya pilihan yang lain selain apa yang dipilih oleh anaknya. Tuh tadi ya bapak nak milih ke Umar, anak awewe na bogoh kaki jahit, tungtungna bapakna teu daek ngawinkeun anakna kaki jahit. Dalam posisi begitu maka Kodi teu bisa ngawinkeun eta awewe kaki jahit. Oke, wala yuzawiju ghairul mujbir, wali ghair mujbir ieu mah wali lian mujbir sok sanajan bapak jeung aki ari anak narana mah ghair mujbir kana irana mah lamun ghair mujbir teu meunang ngawinkeun kecuali ka lalaki pilihan anakna. Lamun anakna parawan, anakna boga pilihan, bapakna boga pilihan, maka Kodi teu meunang ngawinkeun karena bapak teu daek ngawinkeun anakna kanu jadi pilihan karena dia punya pilihan yang lain, di mana posisi dia wali mujbir. Ngan lamun walina lain wali mujbir, sok sanajan bapak jeung aki, di mana anakna geus rana atau awewena parawan keneh, ngan walina lain bapak jeung aki, jiga dulur, jiga lanceuk, jiga dulur misan, jiga amang walina, maka teu meunang ngawinkeun eta awewe kecuali ka lalaki yang menjadi pilihan awewena. Genahna lain wali mujbir teh kitu neng. Lamun dititah milih neng akan rek banyak, mending kene ku wali mujbir, mending kene ku ghair mujbir. Mending ku wali mujbir, mending ku ghair mujbir. Lamun wali mujbir resikona lamun bapak boga pilihan lain, maka pilihan anda harus mundur. Kumaha? Wios. Nama ke Wios. Nama ke Wios. Nama ke Wios, jawab saja. Nama ke Wios. Yang penting maslahat. Kenae tepati cinta kenae. Kenae tepati cinta. Nae. Solehah mangga. Bener ya. Nyaho marehanana yen anu jadi kewajiban anu ditaatan ku manehna teh kolotna bapakna. Kabayang teu lamun eta geus jadi pamajikan namang manehanana nyaho bahwa lamun awewe geus gablek salaki prioritas nomor hiji teh salaki, indung bapana ge eleh. Percaya teu bakal taat ka amang. Bener sarua mah. Jadi taat ka kolot can tangtu buka salaki taat. Padahal kewajiban taatna awewe kanu jadi salaki leuwih wajib taat daripada kanu jadi kolot. Lengikeun sini. Awewe jarang nuadieun lah ai sandriat mah jarang nuadieun ngabangkang kanu jadi indung babana, tapi ngabangkang ka salakina sanajan sandriat galib. Alah. Walau sabata tawaril wali au ta'azzuzuhu, jika terbukti wali na susulumputan bae teu kaop anak nama walalaki ngasongkeun lalaki hayang kawin nyumput, bahkan atau misal lain ayeuna nyumput tapi ta'azzuz teh gumede. Di mana sih ajak geus gablek naon si arek kawin anak aing, wah atuh ngedoan manten euy, boga mitoha jiga kitu ngedoan manten, sehingga beberapa kali lalaki diasongkeun ka bapana ngedoan wae geus neng dina hiji waktu mah kieu we lah tong dibawa ka ieu mah bawana ka KUA saja.
zawajahal hakim mal benar maka kolot gitu mal balik sabab disebutna wali adol begitu. Wa kadza yuzawijul qadi idza ahrama waliyu sami deui mah nu ngawinkeunana teh qadi walina teh hakim nalika wali keur ngalaksanakeun ihram haji tuh bapak keur hajian neng hayang kawin langsung ka qadi katib teu wilah teu pindah ka wali abad kada tanah ya bapakna eta keur hajian tu keur ihram atau walina nu hayang ngawin jika ibni amin aya awewe teu boga wali walina teh dulur misan anakna paman geus puguh ieu teh kawinna ge jeung rek jeung wali eta jeung anakna paman rek kawin jeung dulur misan aya nu ngawinna teh walina deui pira ku wali ngawinkeun awak sorangan satu sisi wali satu sisi jadi zawaj berarti kan ijab kabul ku sorangan gitu qadi mang karena posisi dia nanti menjadi zawaj maka wali na qadi ayo eueuh mah wali selain manehanana ngan manehanana pokona mah walina teh walina sia eta awewe teh nggak ada wali yang lain yang sederajat dengan dia misal dulur misalnya teh ayat 3 ayat 2 tiluna eueuh manehanana wungkul fala yuzawijul abad tadina semua contoh yang telah disebutkan tadi la yuzawijul abad wali anu jauh teu bisa ngawinkeun